Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hadirin anu sim kuring pika hormat, sataacan hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu atos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi katiasa kumpul di tempat ieu. Teu hilap salawat sarta salam urang curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulawargana, sahabatna sareng umatna nepikeun ka akhir zaman. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia nu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-77 ieu. Bapak Kepala Sakola miwah Bapak sareng Bu Guru, kitu deui sakumna rerencangan sakola sadaya nu kusim kuring dipika deudeuh. Dinten ieu dina raraga paturai tinang alhamdulillah urang tiasa patepang dina rarangka meling patepang tahun kemerdekaan negara urang nu ka-77. Peryogi kaunina seueur pisan pengorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang. Urang kapungkur dina melaan kemerdekaan negara Indonesia. Ku kitu, urang salaku generasi muda penerus bangsa tos sakedahna naruskeun perjuangan para pahlawan urang. Ku jalan diajar anu giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade ajang kahareupna. Sajabina tieta seueur keneh hal-hal nu tiasa kurang lakukeun dina rangka misi kamerdekaan ieu, sapertos ngajauhan diri tina pangaruh narkoba, jauhan pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran sarta seueur nu sanesna. Intina, urang sami-sami hayu babarengan ngesian kemerdekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta manfaat pikeun diri urang. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ti sim kuring, hapunten anu kasuhun saupami dina biantara ieu aya pisanggem anu kirang merena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.